Assalamualaikum Sampurasun. Kumaha kabarna sadayana? Apa kabar semuanya? Mugi hidup sadayana aya dina kasehatan. Semoga semuanya berada dalam kesehatan yang baik. Ayeuna Bu Guru bade ngenalkeun ngaran bagean-bagean tina awak urang. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan atau mengenalkan nama dari bagian anggota tubuh kita. Cara diajarna nyaeta eta ngaran bagean tina awak urang ku urang dinyanyikeun kana langgam lagu Bungong Jempa. Supaya kalian cepat hafal dan bisa, nama anggota tubuh kita akan kita nyanyikan memakai nada lagu Bungong Jempa. Kecap anu digunakeun nyaeta mastaka hartina kepala, tak-tak hartina pundak, tuur hartina lutut, sampean hartina kaki. Dina pada nu kadua aya kecap cepil hartina telinga, pangambung hartina hidung, soca hartina mata, damis hartina pipi, panangan hartina tangan, kaluhur hartina ke atas. Kecap-kecap nu tadi disebutkeun engkena ku urang haleuangkeun kana langgam Bungong Jempa. Kata-kata yang tadi disebutkan akan kita nyanyikan memakai nada lagu Bungong Jempa. Supaya cepat hafal sambil megang ini anggota tubuhnya ya. Kepala itu ini. Mastaka. Mastaka itu kepala, tak-tak itu pundak, lutut itu tuur itu lutut, sampean itu kaki. Jadi gini, mastaka tak-tak, mastaka tak-tak, tuur sampean, mastaka tak-tak, mastaka tak-tak, tuur sampean, cepil pangambung, soca jeung damis, panangan kaluhur, digoyang-goyang. Pas digoyang-goyang, pinggangnya digoyang-goyang gitu ya. Tak-tak, mas tak-tak, turun sampean. Mas tak-tak, mas tak-tak, turun sampean. Cepil pangambung, soca jeung damis, panangan